Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten pamirsa. Katepang deui sareng abdi Erin Agustin dina acara warta. Dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan palanggaran di sakola. Simkuring atos terhubung sareng Nuryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Nuryani. Abdi aina aya di parkiran SMA Informatika Ciamis. Abdi di dieu bade ngawawancara salah sahiji murid SMA Informatika Ciamis anu nyandak motor padahal seueur keneh kendaraan. Teh abdi di dieu bade ngawawancara saalit ka teteh tentang kunaon teteh nyandak motor ka SMA Informatika Ciamis ieu padahal seueur keneh kendaraan. Kumargi simkuring nyandak motor ka dieu teh bumi abdina jauh tina jalan anu kendaraan umum. Kumargi kitu sim abdi teh nyandak motor wae ngarah teu nyusahkeun kanu janten kolot sim abdi kitu. Oh, kitu ya teh. Nuhun ya teh. Waalaikumsalam. Abdi di dieu nuju aya di SMA Informatika Ciamis. Bade ngawawancara salah sahiji murid SMA Informatika Ciamis anu aya di luar pas jam pelajaran. Punten bade tu baros. Nah aya di luar padahal aya nuju jam pelajaran. Oh jadi kieu. Abi teh di luar teh pedah daya guru di Lebet. Janten nya ameng we di luar. Oh nuhun Nun. Punten teh bade tu maras. Kunaon teteh aya di luar padahal aya nuju jam pelajaran. Guruna nuju taya, nuju aya keperyogian, jadi orang teh merasa bebas. Janten tos we di luar, mumpung taya guru ameng. Nuhun ya teh. Dupi sakieu wawancara ti arurang sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo warta anu tiasa didugikeun. Semoga tiasa bermanfaat kangge anu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.